Geus pucing deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta antara biasa dibobodo teh ya. Kirawat meni beureum kieu micet kitu asieun perih. Antep we. Asa ngaragokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asak. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulubutna. Mudah cahaya nu sumuleut di soca anjeun. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Saur batur mah ngalak ka mama. Saur bapa irung jeung halis kuring teh nyepes pisan kana pangambung sareng kening mama. Ari gado ngalak ka enin ngini kuring. Naon deui nu jiga mama teh nya? Oh nya Uuk jeung Biwir teh jiga kembar kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jiga ngalak ka bapa. Malah lebah leumpangna ge nyepes pisan pada ngageureup bae. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapa deui mah nya. Ti aki kuring cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabunjung ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuleuh eta saha nu kalaueur tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan. Oh kahati ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngebat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngosor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini, ka aki, ka indung, ka bapa. Terus ngabungara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeunna dina diri kuring. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeunna ari dipiara ku kuring walungan cinta aranjeunna nu ngamora dina diri kuring moal dikotoran, moal digeuleuh, mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri ati. Ayeuna mah hate kuring keur mujihna bungah. Cinta mekar dina dadag ladem jeung jerawat anu melentung dina pipi geurang ngarandakan, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamora dina diri kuring. Tersinah ngamalir terus ka anak incu, ka buyut, ka bao, terus nepi ka turunan.